Faslun utawi ku pasal sawijian najasatu salasun. Najasatu utawi piro-piro najis iku salasun telu mughalladatun seji najis mughalladzah wa muhaffaffatun lan najis muhaffafah. Jadi pasal musannif bade ngajelaskeun bagian piro-piro najis ae fi bayanil a'yanin najasah. Mertelakeun pirang-pirang dat najis. Tutlakun najasah dina syarat diucapkeun lafaz najasah alal ain majajan eta teh kalimahna majaj menggunakan kata lain. Wa ma haqiqatu apa wasful qaim al lima halin. Ai hakikatna namanya eta sifat anu cicing dina tempat nyata dina badan atau dina tempat atau dina najis maksudna maka dinya ngabahas najis anu napal kana badan atau kana tempat atau kana baju anu matak teu sah dibawa salat. Ari najis teh salasun anu napal kana badan atau tempat atau kana baju salasun aya 3. Hiji mughalladatun najis mughalladah ay musaddadun fi hukmiha tegasna mughalladah teh nu dibangetkeun dina hukumna. Pangberatna pangbangetna hukum najisna maka engke nyucikeunna ge najis mughalladah mah kudu ku taneuh jeung cai. Wa muhaffaffatun kadua najis muhaffafah nu dientengkeun hukumna nu katilu najis mutawassithah najis anu pertengahan antara mughalladah jeung muhaffafah berat henteu enteng henteu. Al mughalladu utawi najis mughalladah iku najasatul kalbi wal hinjir najis asu wal hinjir lan celeng najis anjing wal hinjir lan babi. Jadi mughalladah mah aya 2 nyata najis kalbi jeung hinjir. Wa par'ihadihima lan peranakan salah sejenis kalbi lan hinjir anak tina kalbi jeung hinjir. Ai ma'al akhor tegasna sarta nu hiji deui ya. Persilangan antara anjing jeung babi melahirkan anak eta ge sami najis mughalladah tab'an lahuma karena mengikuti ka inung jeung bapa. Au ma ghairihi atawa persilangan kawin antara kalbi anjing jeung doma atawa jeung ngalahirkeun anakna najis mughalladah min hayawanin tohir hayawan tohir doma tagliban lin najisi karena ngalindihkeun kana najisna. Naon sababna make najis eta anakna ya bapana anjing indungna doma. Li'anal far'a karena anak ya tabi'u akhosal aslain mengikuti kanu leuwihina ti 2 indung bapana. Anak masuk nurut kanu leuwihina di antara indung jeung bapana. Matak lamun bapana hideung indungna bodas ke budakna teh ngalah kanu hideung, bapana pinter indungna bodo engke teh. Cenah geuningan aya dongeng ai bapana hideung goreng ngan pinter ari indungna geulis ceuk bapa ceuk eta teh naon si lalaki terek neangan awewe teh anu geulis kemae bodo oge cenah dawing nu pinterna ari heg teh anakna teh nya hideung nya gorengnya belat deui ngalah ka indung ya tabi'u ahsal aslain fin najasa dina najasa kumaha hukumna wa tahrimu dabihah wal munakahah wal akli haram eta anakna nya anak doma tapi bapana anjing ya haram dipencit wal munakahah haram dikawinkeun lamun jelema nya lamun jeung jelema mah hayawanin tohir teh haram dipencit eta teh. Wal munakahah haram dikawinkeun lamun jelema. Wal akli haram didahar dipencit terus didahar dagingna padahal anak doma ngan bapana anjing. Wa damu syatil udia wal akihah teu sah deui dikurbankeun anakna teh. Badot gede ngan bapana anjing. Dikurbankeun diakekahkeun teu sah cenah.
Wal muhaffafatu baulu sobi ari najis muhaffafah. Wal muhaffafatu lanti najis muhaffafah iku baulu sobi ci uyuh bocah cilik bocil Allah dilam yatam kang ora mangan ya sobi atau alladzi ghairul labani ing saliyane ci susu walam yablugil haulaini lan ora tumeka ya alladzi al haulaini ing rong taun. Wal mutawassitatu sairun najasati lan najis mutawassita iku sairun najasati sakarine piro-piro najis. Nu kadua najis muhaffafah dientengkeun hukumna nyaeta hiji-hijina baulus sobi ciki budak lalaki anu can ngadaharna naon selain ASI air susu ibu. Nah can ngadahar ceu jimluk can ngadahar promina nu diinumna natengan ukur ASI air susu ibu maka eta mah gampang nyucikeunna enteng hukumna oge kitu engke dipayun cara nyucikeun. Walam yablugil haulaini can nepi kana umur 2 tahun kumaha ciki budak awe mutawasitoh eta mah tileutik ti burudag alam dunia oge. Wal mutawassitatu katilu najis mutawassit najis nu pertengahan sairun najasati eta mah sakakarina pirang-pirang najis.